Mun hiji kuat bener aya dina kamusna. Dua Wawan 100 Tuswan 1000 buat leuwih ti 1000 Parawan dah. mana ayo ngetes ka batur urang rek nanyakeun Naon? urang mah teh enak ku si Karsum supak sepak da aing teh puguh Naon ieu? aya di beres raskin Beas Mourinho. anjing aing nanya ka maneh ayo ngetes ka batur bisa bahasa Inggris Nggak bisa. ke ari anjing Tuh, ari ucing cat, hiji kan ucing dog, cat. benar Tuh, benar sama nah atuh babaturan urang ge apa lu? ari ucing Cat, ari anjing dog, hiji kan cat, dog. salah emang salah Haruskeun ka ibu guru di payun. aduh atuh anjing digalokeun jeung kucing mah atuh kasea atuh nah dog cat lain bahasa Inggrisna aya bahasa Inggris pasea di aya menurut jeung mamabelit eta mah pernah dihijikeun Model si eye. benar Bahasa lamun mengacu bahasa Cina bisa bahasa Sundana. bisa sok terjemahkeun Ya, model kieu. lila di Taiwan Kamsia, terima kasih benar kamsia. terima kasih Mochi tolachi tolak apa? selamat malam rekan-rekan semuanya Mok itu konversasi. selamat berjumpa di malam hari ini Berwokok burut. selamat berjumpa Wok udah kesat. Nah, kayak Allah bahasa Cina mah wok atuh ari wok teh pahajat payono bade nikahkeun. benar Atuh. Ari wok berarti si aya teh apa zaman ini mah. urang rek ketes berarti baheula di universitas atau kayak hari jam wok Nah, siapa ada yang ngisi Karsum tadi poho urang teh jam kan jam nu kumaha hari jam ngaranna clock lain apa anu sok dina dinding jam clock tuh ai jam teh clock ke lamun jam hiji clock oh jadi lamun loba jamna kuplak ulah bari unyat-unyat manehna. Maneh mah gitu. Bapak maneh sok di bengkelnya. Bang apa bapak orang di bengkel? Pedawe banget juga kalkulator. Kayak Karsum, ayo bapak mana sok ngehelernya. Ning apa bapak orang sok ngeheler? Pedawe banget juga hut badan. Bapak mana sok ke bengkelnya? Kok tahu? Hah? Kok tahu? Atuh aja. Cie. Nah, Tak orang nanya nami, ami waras. Bapak mana sok ke bengkel? Tara? Aja. Mata kamu merah ya? Ya. Pengen si gacar ya? Tapi udah poinan udah kayak yes, kurang maniat nage hiburan, anu bisa ngibing-ngibing, anu bisa joget-joget. kurang lagu long fly. Long fly. Ayo long. Long fly. Long panjang. Ayo fly. Lampu. Benar. Jadi lampu panjang neon. Kamsia, Nah, terima kasih. sakuna rata. Ya. Capcay. Rodeh tuh. Anjing capcay jadi terjemah. Cina tuh eta mah ti Cina capcay mah. Semur ge sekali sebut. Ai bahasa Cina mah nu tungtungna ngahiang. Oh, model Kucing. kucing jeung si ucang. Oh, itu bener cirinya. Jadi tung seng. Nah, nu kitu. Supro. Wih, lain tegeuna. Lamun awewe sok kurang tertib ari berpakaian bahasa Cina naon? Hah? Awewe kurang tertib berpakaian. Bahasa Cina mah Naon? BMD lain. Samoka. Itu hiang. Oh benar. jang erek lagu baheula Kang Aceh mah. Sok naon? Lagu Bubuy Bulan. Benar.
Bubui bulan. Alah, lagu-lagu bubui bulan udah inget si Tompul. Si Tompul udah Batak. Nyawa lagu bubui bulan. Iya iya iya. Dia mah percaya bahwa lila itu Udah ngelila di Medan, di itu, bareng. Bah, kadon gering. Aye, ini orang Batak aya tuntunan bah, aya kita nanti. memang orang Batak kalau ngomong gitu lah. Oh, Bah, iya. Bubui bulan. cek si botak. Bubui bulan sangrai bentang. Coba cepatan. Cek si botak. Bubui bulan. Lain bubui bulan. Kayaknya daunan manterambah. Bubui bulan. Si botak bisa nyebut bulan. Ada Bubui bulan. Bubui bulan. Bubui bulan sangrai bentang. Bubui bulan sangat deh, Kang Bah. Panon. Tekeng seribu. Batak ya mah. Panon poe. Panon dupoe Pak. Panon poe di Panon sasa. dupoe di sarung. Penyanyi panon poe di sasa. Bungkus ku sarung. Dia lamun panon poe di sasarung moal caang ka alam dunia. Iya. Geus kurang bat. Geus si Uceng sira hiburan lah. Lagu Sunda, Iya. pop Sunda. Anu kira-kira digenyut-genyut. Oh, guys hadirin sekalian selamat malam. Baik itu, baik memang. Oh baik, baik hadirin selamat malam, selamat berjumpa dengan Uceng Group. Silakan Aye untuk melantunkan satu buah lagu rock. Nah, Iya. Lagu naon? Ya. Wah, luar. anu bisa dijogedan. Tadi siang lagu-lagu Sunda. Masih kena Batak. Udah kayak narik lagu Barat, Pak. Barat. Lagu Barat. Oke. Citaan Michael Jackson. Oke. Naon ai oke. Ayo oke terjadi belat pisan untuk karsum. Oh, ari cari ok. Ayo oke teh hartina jadi. Oh, jadi. Nah, urang kamari tos melakat jangan oke. Jara radi gitu kan. Naon bedana jara radi we gitu. Coba tatangga urang kamari tos dioperasi. Beda naon? Pandogaun daging oke. Tidak ada. Daging jadi. Dina kelek karsum. Iya, kita aturkan buat penonton dan juga buat pengantin, calon pengantin. Betul. Ayah lagu Barat. Barat, boleh. Citaan Michael Jackson, Pak. Horas. Naon heuras? Horas. Horas kumaha sasena horas. Ya, ai lagu rock mah tuh. Lah, sing. Oh iya. Siapa ada musik? Wah, iya, katurun Wan. euy. Wah. Aing nganterin ngalagu barat meni bayar pisan. Make getih ya lagu barat mah. Ye, Minta ka musik teh. lagu barat lah. Iya ya lagu permintaan lagu udah pada ganda. Lain pada ganda. Dulu baduka pada ganda kamu surabi. Oh, benar. Oke. Sok, lagu barat. Yuk, lagu barat. Itu pakai gitu. Sabri. Siap. Oke, ladies and gentlemen, good night. Dan kini pujaan akan kini akan ujung depan kami saya mengambil lagu saya kerancunan Asik ya, Bang. I mungkin pujaan akan akan ujung depan saya memegang Orang pamotnya. lagu saya kerancunan usaha
Urang Bandungnya Nenggeli Dijaatakan Nenggeli saya akan goyang tepang Tepangnya Saya pampegang Lagu saya Bilang cinta Kanon kiri Bibi kone Di rumah cuk Putri Bandung Putri Saha Di mamampu bina Api resep Panjang Asik aja Yang lagi Jai pimpin Pate api Sada lepi Emut tahan Emut minum Emut kandung Panggau hidup Wah Asiknya kita si asik pengantin. Ayo Bandung hidup Pipi kode Ilmu maju Putri Bandung Putri Saha Di mana pungina Abilese Kau tunai Siang wei Kayu pimpi Pate api Sakra lepi Temut tahan Temut minum Emut kanugay Panggap hidup Emut kanugay Panggap hidup Michael Jackson bikin gitu. Kayak lagu artung tuh. Dan udah ada action nanti Oh, hari Michael Jackson mah gitu. Kayaknya Jika hayam kucepat. Ayo mana dia ngaguak kayak naon? Kan? Ayo naon mana ngaguak tadi? Buat orang mah tengah goa kasun. Tengah goa. Enak waktu ayah stand make kadinya pak jujur ayah aw. Eta Nah, kesenang mana mecah tadi. Ayo gula tuh kabudak. budak kehes ke Padung. Kurang masuk kabita kasum jeung Kabita kumaha? sok jeung inget wae nguping lagu ieu dina angkot. Heeh. Oh pasti nenek angkotnya. Dina angkot isuk-isuk. Heeh. Harita urang rek ka Ciamis. Heeh. Ya. Ingat lah harita teh jam 7 tengah poe lah. Ya isuk-isuk Ay meureun. jam 7 mah isuk kan. Isuk. Kapan jam na modal. Oh kata. Ay jam pae mah teu puguhnya. Oh, itu. Dari mana? Itu tak. Sok kan dina angkot semua. Ai geus dina angkot kitu kasum. Kapan urang bari udut. Oh nyantai. Kita bari udut da hujan ngepris bari ngadengkeun lagu. Ari hareupeun urang teh hareupeun belah dinya. Aya ibu-ibu keur ngais budak ieu ya. Maluna angkotnya. Maluna angkot. Bari jeung urang mah ai nempo dina angkot sok era euy. Ai pae era. Kapan aya dina angkot mah pahareup-hareup aya. Geus ilahar. Oh ilahar barep-barepnya. Ari henteu nempo urang teh cangkeul. Ai tungkul bae cangkeul. Ya benar. Urang sok tungkul rek ayeuna dieunan sok tangah Oh jadi hayang nempok. Hayang nempok. Sudah mah. Oh terus kumaha? Eta ai geus kitu urang keur ngalenyun we salse udud. Ibu-ibunya rekan Kasaha? ka urang. Pedah naon? Kapan peda udud dina angkot? Oh. Etika pake atuh da angkot teh aya budak beuneunan. Cuk ibu-ibu teh pa ulah udud dina angkot tah cenah. Paehan rokok. Ka budak. Atuh penyakit sudah pasti. Nya atuh pada rokok teh aya rokok pasif, rokok aktif.
relatif. Oh. Eta begitu geus disarekan gitu urang usahakeun rokok. Halus mana Pareman kemana? sangat menghargai mana. Pareman ka halap. Di mareman rokok ka anak ieu. Udah. Ngarokok heula cenah. Siapa Batur teh? nuhun. Ah. Uyos Allah. Oh. Panganten. Ih, aku kapan atus tadi ya? Wah. Itu eta mah heureuy ya. Kayak ieu rokok supaya manfaat urang diijab kabulkeun heula. Nah, ijab kabulkeun kumaha? Ijab kabulkeun. Iya. Tuh ada si tenden Sok di mana ka dong? Sok. Oh, kasih AC pengantin urang diijab kabulkeun. Ngaran aya masihan bae ngaran-ngaran nu mere teh ambil manfaat. Benar. Manfaat nu mere manfaat nu dibere. Ikhlasin di dieu. Kasih roh. Amin. Sok tekelan ieu rokok. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang Ucap ieu rokok ieu rokok merekna Jarum Coklat merekna Jarum Coklat jeung rokok LA LA pamasihan sia calon pengantin. calon pengantin. Ieu rokok lobana Ieu rokok lobana genep 7 urang jama tiluan urang gak matiluan ridho pisan. ridho pisan. Ieu rokok Ieu rokok top jang maneh. top jang maneh. Nuhun euy. Maneh mani tarik, maneh mani kegeromokan urang mah teu satuju. Terus si Asep nanti yang serikeun. Weh, niku kumaneh Kamari tas narima rokok gitu. Kasihan ke panganten kumaha? langsung balik di dia teh langsung tabrak kereta Di mana teh teh? di Ciamis. Nah, atuh di Ciamis sakeuna jauh ieu urang mah di dieu. Kayaknya ka dieu mah ada tas narima rokok. Bari ka dieu mah tara aya kareta. Bo, siapa yang di urang mah ada ketua pimpinan. Lah urang mah ka maneh mah teu percaya turunan bangsat. Si ibu mah ibu abis ke gedung garong. Tah, dan aya sakudut maneh. Kan Sok udut. kosong Ulah boga penyakit paru-paru. Ah, Pre kanu kagungan caroge. tah Penyakit boga penyakit paru-paru lamun osok udut maneh. pengen orang sok engap Atuh heuh. udut jeung urang mah kana udut mah tara Hah? tarang maneh. Lamun maneh tara udut tara rupa-rupa ke penyakit maneh. Ah, ini kenapa tinggal kembrong kan, Sun? kayak mending mana ya ayeuna udut rokona paru-paru Heeh. nu sok udut nu tara udut mah Rupa-rupa. itu loba kan nu tara udut ya. Ayo urang mah pre pisan urut ka Sun. Alhamdulillah. Pre ngarokok. Pre urang udut mah. Aya kajadian meureun lamun pre teh kumaha. Jadi bisa ngeureunnan saya tahu Heeh. jadi urang mah pre udut teh ku akibat indung budak. Oh, ku pamajikan. Urang mah apa aturanna ge di dinya aya merokok itu merusak janin paru-paru dan juga kekeongan rodomeheun. Oh, lu keteongan banget. Jadi pre uji mana ngarokok? Pre urang mah ieu mah. Halus. Kumaha pengalaman bisa pre? Pokona urang mah pre udut teh ku akibat indung budak. Ku pamajikan. Pamajikan. jadi bere duit kumaha Lain teh dibere duit, ingat hari tadi poe Rebo. Puerbo. Urang tas di Ciamis, Heeh. kasum tas aya acara, Heeh. balik ka ieu mah. Gitu kana ieu nu budak urang masuk ka gesruk we nyeungan combro. Oh, kreatif. Sami urang Pangandaran ge osok. ada teh buku buat terang ada macam bro Lumayan. Ye ulah teh milu boleh. Ai maneh pangamilu mi gesruk? zaman tuan baru dua teman kesel urang we ka saha kai buku cing ya Ai eueuh cabakeun mah cabak setrum. sieun mah Pun bojo keur ngagesruk. Keur ngagesruk we. Urang teh jebul kadinya. Ai cek urang teh mami. Waduh, biasa disebut mami. Dah indung budak ka urang sok nyebut papi. Oh, gitu harmonis. Nah, sore ge papi cenah. Ai cek urang teh ka mana pipa. Nah, awalnya tara udut. bebek Kur ngagesruk itu Heeh. wayahna ceng teh minta duit 2000. Jang naon cuk manehna teh. Cuk pamajikan. Heeh. Jang udut. Oh, jadi keueuh maneh hayang keneh. Urang mah hayang kacida udut teu kuat atas ngadahar jengkol. Heeh. Da kebos teu bau peuteun. ternyata budak yang kau ke bos bau putih Warna-warna kan.
Terus geus kitu urang kan maksa terus menta dahayang eta ceuk inung budak bari makruh ngagesru ai hayang-hayang teh mah cenah tah nyokot na jero kutang. Oh, da ari awewe masuk krik-kriknya dina jero kutang. Jadi nyimpen duitnya na jero kutang. Baingan kutang ibu di poe rong kari kawat ngangungkul. Kan pecet. Terus kunci motor, kunci bumi. Oh, mana aya kayak di pali dieu nu kaicalan kunci bumi aya di panitia kalesan. Dia nu kaicalan kunci bumi aya di panitia. Da eta jaman teh tartib kacida teh kurang Halus. jadi ulah motor wungkul di kunci leher teh imah ge perlu di kunci leher. Ya, Ujang kan pas dikodok. pas keur ngagesruk urang teh mikir. Nah, ieu urang kumaha nyokot duitna jero kutang da leungeunna hayu we pabuhis kieu yo. Marud bae Ngan urang mikir. Berarti leungeun urang asup ka jero begitu leungeunna ka hareup. Begitu leungeunna ka hareup kitu urang langsung geblus. Gak hayang duit. nyokot duit. Jadi jero urang geus teu asa-asa digurah. Pangas kana balong wae sama digurah. Dengan duit. Bari di jero teh geus eueuh kacida pamuntangan ripu. Geus eueuh pisan. Nah gitu. Ai cek urang teh mamah da duit teh eueuh di nu katuh mah. Bari mana terus kitu. Waduh. Mana udud hayang. Pindah cenah meureun di nu kenca. Waduh. Urang teh sebut ka beulah dieu. Maliwat lain Kan batur ieu. Leungeunna ka hareup langsung cebluk. Di tangan nih. Digurah deui wae. Eueuh keneh. Tapi itu manggil goreng uno. Ayo kurang teh mama ada di nu katuh eueuh di nu kenca eueuh. Geus cenah ari eueuh di nu katuh di nu kenca mah eta we nu aya kenyot. Tadi eureun ngarakon lebih kaya deui. Eureun tah model kieu ya ripu ayeuna urang kudu kumaha ieu hayang udud ya. Tak kumaha urang hayang nunutan ngenyot nu pamajikan maneh ame eureun. Ih bae aing mah nu penting mah menta huntu we tilu. Ya, tadi teh Ujang ku Pak Hajat teh diteleponan sareng ku Ibu Hajat. Ai pang teu nyambung maneh teu aktif wae HP. Aktif we HP teh geus. Kawas batu. Mata pusing urang mah. Batur mati isuk geus hiburan di dieu. Dan urang mah HP mah aktif bae Tarjo. Ku Payono teh ditelepon, Ujang di mana? Aktif bae HP mah kan teu puguh merekna nu urang. Boga HP biasa. Buat boga kan Merek naon? merekna teu puguh. Da geus kapupus. Oh, layar sentuh atau Layar sentuh asup nu urang nu di imah. Oh. Layar sentuh. Aya maneh tombolna aya sabareh. atau mau mah abjad A nepi kajet. Ini nu urang mah di mangan dua dah. Tombolna dua. Nada dering aya biasa. Nada dering aya tah sore ge urang rek bel ka dieu kasih calon pengantin. Nya. Itu dipencet bebelah katuhu kasih. Heeh. Anu urang mah ieuna teh ripetna teh hideung. Heeh. Pencet urang teh kebrus. Banyak anak ribet empat gebrus. Tarik deui. Ya, plak kayak gitu atuh. Ditoel ditoel. Muncul nada dering. Muncul nada dering. Nada dering teh bapana cenah. Nada dering Aya nada dering kitu kakarang dewe aya nada. Bahasa nada dering mah. Oh kusunda. Pakieun berenangnya. Kusunda meureun. Sunda. Anu belah dieu bapana. Gengekeun urang teh eueuh bae. Teu nyanggun. Ka jam 10 urang mencet tuh kenca. Heeh. Cenah truk urang teh kenca. Dipencet. Heeh. Datang nada Nada dering. dering teh hayu atuh cenah. Eta tina Oh, tina HP cek orang teh bogana kali 6 atuh. Itu bisi butuh HP urang sok bular-bular na kursi. Oh aya. Aya Bet aya. bisa dipencet ke orang. Bisa ngan lamun eueuh keur kacai meureun. Mun aya HP ini tinitan. Urang sok ulah dalit kitu atuh. Ye, ini tadi Ujang Uwi tadi nulitipkeun pamuluk lagu. Oh, gitu. Mohon. Paduka sambut sunat kalapa. Kalarasan aya nang nia. Oh. Aya awewe kan Bro? Aya Biasa jamaah hirup. bat hirup. Mohon. Kayak lagu pada kanan. Aya. Iya ti abah ti bapak abah alin eta gitu. Aya nu tadi siang. Mohon kanggo upus tomcat
naon teh preman pasar diiseun. Wah, beres hal tadi siang. Tuh oleh Mika Memet. Ari sinja tomket. Songket. Oh, songket. Pada kanal beri saya. Aya pangsaan. Oh, Kang Ade sok kapayun Kang Ade ya. Eta lagu nu kadua. Nu kadua panggilkeun sumpingna ti Abah Alif kene wae. Mohon. Kanggo masyarakat